Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya selaku penerima titipan donasi untuk saudara Yadi dari tim Biruku Indonesia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Biruku Indonesia. Semoga kebaikan tim Biruku Indonesia dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Dan donasi telah saya sampaikan ke saudara Yadi sebesar Rp150.000 ya Yadi ya. Silahkan mangga Yadi untuk ucapan terima kasihnya kepada tim Biruku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas membantunya untuk uang sebesarnya 150. Terima kasih kepada Indonesia, Biruku Indonesia. Biru Indonesia. Semoga pakat merdeka, dekat rezekinya, dekat panjang umurnya. Semoga berjuang dengan Indonesia tepat dengan waktunya. Saya Yadi Supriyadi dari RT 2 RW 17 Dusun Pintu Singa, belok kanan adalah Yadi Supriyadi binti Sidik. Terima kasih atas bantuannya. Saya untuk minta bantuan, untuk memohon bantuannya, keikhlasan dari Indonesia Menteri Tersional, untuk mohon untuk bantuannya. Saya kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bukan di Menteri Indonesia, dari yayasan kalau nggak salah. Iya, Yayasan Biruku Indonesia. Yayasan Gitu Indonesia. ya. Ini bukan pidato perjuangan, makanya ya merdeka segala pasannya. Itu jadi bukan namanya tuh apa itu kumanya kaget gitu. Aduh, wah saya di orasi perjuangan gitu. Gitu tak ya. Sekali lagi saya mewakili saudara Yadi mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Biruku Indonesia. Semoga kebaikan yang telah tim Biruku Indonesia salurkan kepada saudara Yadi diganti oleh Allah dengan hal yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Allahumma amin. Nah gitu. Nyantai ya Yadi. Pede. Dasarnya skinayah kamera itu. Kamera. Wih kumaha. Panggilan kamera oge aduh tos gugup gitu aya di kumaha lamun eta papayun jeung inayah. Abi mah hariwang teh. Mana? Mana naon kumaha biaya di papayun jeung kamera. Jangan seueur belokan eta nyarios kitu kan. Kumaha cik abi rek naruh. Eta kinten aya di sangem teu. Tadi ieu simpennya supaya sok karasakan. Eta kinten aya di siap teu lamun papayun jeung inayah. Siap. Moal up arup nyarios. Pede gitu. Pede. Kedah pede. Percaya diri. Gitu. Cik ieu mah kurang latihan jeung abi. Kinten engke kumaha. Anggap we abi teh inayah. Ayeuna gigireun aya di abi teh inayah. Anggap we ku aya di kitu. Abi rek terus ka aya dinya. Anggap we inayah. Engke war ku abi yang ninggal heula aya di ngara aya di teu kitu isin. Cik. Ya abi inayahnya. Nyuran abi. Nyuran ini ya. Mohon bari naon Sedih mana naon? Hoyong nyarius we. Oh, Gitu, nyarios naon cuy. Teh nyarius naon? Kok balik nyarios tapi mau nyarios naon. Tong geumur ari Pak itu latihan abi ngajak ke Ayadi. Ayadi itu mampu. Ayadi itu bisa hadapi inayah dengan sekuat daya upaya. Nah ayeuna tapi kena aya latihan. Anggap teh abi inayah gitu. Sok bade aya di heula abdi heula. Aya di heula inayah heula. Cik kitu gitu. Abdi heula. Oh. Ayeuna heula we.
Asas abi ya mah Oh, inaya. Nina. Inaya. Inaya Bade heula. aya dia bade inaya heula. Inaya heula. Nyauran abi. Mun nyari. Nyauran abi. Iraha nyauranana. Kamari. Aduh sekali banget. Aman dia aman. Ini siapa semua. Aya di tong geumpeur nyantai. Aya di teh engke bade mawinan inaya. Aya di tong geumpeur tong isi komong teh mah suruh jami meureun ditu teh. Nyantai we. Sok latihan jeung abi. Sok ayeuna bade ngawitan deui. Bade aya di heula bade inaya heula. Latihan ieu mah. Abi teh ngadukung ka aya di yuk aya di urang susul jeung abi ngan kudu latihan heula. Da mun moal abi anu nyerus ka inaya teh engke teh abi misalkeun udah cek aya di teh bantuan lah sauran siap aya di sauran tapi kan ngobrol mungkin aya di jeung inaya gitu. Tah ayeuna urang latihan aya di heula atau inaya heula nu nyarios Sok we. sok keula itu sok jawab we. Nya kan kieu anggap abi inaya ieu aya di urang latihan ngarah aya di engke ngakung pede henteu naon teh henteu geumpeur deui gitu. Aya di ceu abi ge sing yakin modal utama urang teh kamu berhasil teh yakin gitu. Tak eta aya di latihan. Nah urang cobian di bade aya di heula bade inaya heula. Iya heula. Hah? Inaya heula. Sami we nya pertosana mah. Nyauran abi. Mun nyari ieu Nyauran. nyauran. Tadi nyauranna langsung atau pi amanat? Amanat. Kasaha amanatna? Amanatna ka Inaya. Pernah abi deh kalau deh amas ka inaya ku bae. Oh. Aya piceroseun naon Dari ciri sinana. Tapi rek balik. Aduh. Sobat-sobat sadaya, urang lajeng geuning ke entong dituntas kesana aya dinya. Tenang, surekeun waktos. Urang latihan ieu mah kanggo ka inaya. Cinta ka inaya aya di? Cinta teu? Cinta. Siap mendapatkan inaya? Siap. Siap. Nyariusna ka inaya siap? Siap. Siap latihan? Siap. Siap. Baik dimulai mau latihan. Entas. Iya siap lah. Saya gitu sobat-sobat. Orang terus geuning ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.